Abdi Susi, murid kelas 12 di salah sahiji SMA di Kota Majalengka. Ieu sadi dinten abdi di masa pandemi sapertos ayeuna. Dina waktu pandemi sapertos ayeuna, jam bobo abdi pabalatak pisan. Contohna wae ayeuna abdi gugah jam 6:30. Sareng eta oge abdi lakukeun sabab abdi nuju teu salat. Unggal enjing abdi teras-terasan ngan ngeueut teh wae. Unggal dinten teh asa menika rasa berat. Lantaran eta oge abdi sareng cicing we di kamar. Teras abdi ayeuna sok jarang emam. Malah mah sering henteu sarapan. Santosna abdi nyuci teh, tuluy we abdi muka laptop bade diajar. Nyatang tos, da diajarna oge online. Logam alkali yang keempat adalah rubidium atau Rb. Metode pembuatan Rb itu tidak sama dengan pembuatan logam alkali lainnya. Aduh, misal tugas kieu kumaha atuh? Teh bade ngancam ke mana heula nih sok barimu abdi mah. Paminujulkeun tugas kieu teh. Eng seueur kieu tuh. Kimia meuni seueur jabani meuni teu ngartos kieu. Matematika oge teu ngartos. Bade ngapalkeun biologi. Da hese euy ngapalkeun teh tentang sel kitu. Jadi kumaha tuh? Terus deui kayak sekedap deui teh bade aya ujian lebet KPTN. Mun diparusin kieu sakola di bumi teh meni teu aya nu lebet. Materina teh meni seueur deui, teras aya nu teu dijelaskeun. Nangge dijelaskeun ngangge video da angger teu ngartos abdina teh. Nya kumaha tuh? Kumaha meureun kayak ujian PTN. Abdi da teu tiasa nanaon. Materi teu ngartos. Kumaha meureun upami teu lulus? Neng, enggal mam heula. Nuhun mah, engke. Duh, kumaha tuh ieu teh? Dicobaan heula lah ngerjakeun kimia, coba weh biasa. Tentang naon ieu teh? Sudah materi lagi henteu lebet. Naon ieu teh? Kimia unsur. Naon ai ciri-ciri radon teh? Oh, gampang ieu mah. Radon teh sifatna teh radioaktif. Terus henteu gampang ngurai, teu gampang bereaksi, terus henteu berwarna oge. Terus digunakeun dina radioterapi kanker. Terus naon karanya? Oh, digunakeun dina sistem naon para gempa teh ya? Peringatan gempa. Oh, mulai nama dan misarsa. Din lebat. Susi sorangan kunaon atuh baeun we ditu tadi. Teu nanaon, ngan abdi teh nuju rarungsing ieu teh tah mikiran tugas mending kumaha teh meni seueur. Teras deui nya kan bade lebet KPTN teh ya abdi teh teu tiasa nanaon. Oh, lantaran eta sorangan cicing we di kamar. Terus cenah tadi jeung mamah sorangan can mamam teh enjing. Mun teu acan, da abdi teh meuni teu haroyong nanaon. Di kamar teh abdi teh ngan kikieuan we ieu teh meuni rarungsing. Sok kitu atuh Susi.
upami teu emah kan kena teh pilih rieu terus mun rieu kan mau biasa eta meureun ngiringan ujian-ujian kitu meureun urusan teh tambah ribet. Nuhun sih Din, tapi kan abdi teh bingung. Naon atuh anu dipika bingung teh? Nya abdi teh bingung kumaha kan sakedap di teh bade aya ujian lebet KPTN teh ya. Tah abdi kan teu ngartos naon ieu teh materi sakola teh aya nu ngartos abdi teh meureun ngartos teh sakedik. Terus ke upami abdi teh lulus ya kumaha atuh pan lieur abdi teh. Aduh entos tong kitu atuh. Ai urusan hasil mah kumaha anu di luhur. Sing penting urangna tos berusaha. Sok ayeuna mah eta ngapalkeun heula teh kan meuni seueur ieu teh tugas ge meuni seueur sok apalkeun heula ayeuna mah. Teras eta latihan soal tadi dikerjakeun. Pan ayeuna mah seueur tadi dina HP oge. Dina HP meuni seueur tah anu tahun kamari tah latihan masuk KPTN anu tahun kamari tah kan seueur. Terus tong dibingungkeun atuh. Nu penting mah ieu diajar heula usaha heula. Teras ngadoa. Sok ditingkatkeun ibadahna oge sangkan anu urang dipikaharep teh dikabulkeun ku Gusti Allah. Nya uhun, tapi David teh bingung ieu teh kumaha upami abdi teh lebet KPTN. Terus eta mama sareng bapak kumaha meureun? Aduh, sigana ieu mah lieur teh mikiran sagalanya. Terus atuh teman sok dipikiran teh sagala mah sok dikerjakeun aya di pikiran we mada moal anggeus-anggeus atuh. Terus ayeuna mah hayu urang kaluar heula neangan emam pancen emam teh enjing. Terus sareng eta deui ngarefresh otakna ambe hengkena biasa ngerjakeun ieu, ambe fokus diajarna di. Terus ayeuna sok siap-siap heula. Yang terus atuh hayu lah. Abdi dikeun tos heula atuh ya kitu mah. Hayu atuh abdi tos siap. Yuk. Dina hatur nuhunnya. Sok mirengkeun keluh kesah abdi. Terus sok mirengkeun curhatan abdi. Terus hatur nuhunnya ayeuna ge entos ngingetan abdi. Sangkan abdi teh henteu lieur-lieur teuing mikiran sanes-sanes. Uhun sami-sami, abdi ge pan osok eta sok curhat. Uhun, nya ayeuna mah tong mikiran sagala wae nya, terus ayeuna mah diajar heula sing leres. Teras ngadoa, sangkan naon anu dipikaharep teh dikabulkeun ku Allah. Uhun, terus ayeuna mah hayu urang coong diajar bareng. Sasarengan amdeh engke urang lulus. Lebet KPTN anu ku urang diimpi-impikeun. Uhun.